Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjurkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngehontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Satuju sanghon. Sok teruskeun sanghon, teruskeun yo. Cicergos Bodas nu harita geus adu hareupan deui jeung si Barani. Nyelang heula ngalieu ka sangkon. Manehna ngebrehkeun ka panujuanana lantaran sangkon dina ngaragragkeun nu jadi lawanna teh teu ngagunakeun bedogna. Cacakan lamun manehna harita niat ngabinasa si Rahmat dot serang teh pilaku teu peulah dihakan ku bedogna. Adi si Barani barang mireung si Telegos sasat keur balangah teh lantaran keur ngareret ka sangkon. Manehna asa boga kesempatan hade ngakentak manehna luncak ka gigireun si Telegos bari ngahembatkeun bedogna. Setan kurang ngajar setan sia. Iya, ya, rasakeun bedog aing deuleu sia ngahakan sirah maneh deuleu sia. Urut kaya segera si Telegos teh balangah soteh ngan sakileuk manehna malik ngencak bari badanna ngareuneuh sedeng bedogna diheatkeun ka luhur. Dua bedog diadu sabrut leungeun kecana ngatius sarta teu engis deui ngacebrot ke dada si Barani. Aduh. Buah. Si Barani ngahargung bari badanna ngadaya gila ka tukang. Tapi mat item nu harita mireung si Barani nu sasatna taya dayana ngakentak manehna luncat nyamber bedogna nu ngakore dina tanah. Cung. Kegigireun si Telegos bari langsung nyodokkeun bedogna deuk nobroskeun ke kemplong. Tapi si Telegos memang lain lawan enteng-enteng. Sakileuk manehna malik bari nakes ku bedogna. Kulawit. Congo bedog si Telegos rek ngapeset dada. Ngan bae mat item oge cukup ringeus manehna ngakentak narik bedogna. Brek tapak deku bari ngahembatkeun bedogna pikeun ngabawat suku. Tapi gerakan si Telegos estuning bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan. Sakileut manehna ngablesat ka luhur, mat item terus ngacaul maksudna dek nyusul tepus bari nojoskeun bedogna. Tapi lain deui mat item ngerasa kagetna lantaran nu jadi lawanna teh kalah ka terus ngakulayun kana dahan tangkal sawo teu beda ti kalong. Curalit, cre, nincak dahan satuluina manehna ngabedega bari merong ka handap. Sompet lu. Ayo turun. Jangan main umpet-umpetin, ha? Sompet lu. Mat item ngagorowok bari tangah. Napasna teh mau ngahegak akibat amarahna nu ngagubudag manehna boga rasa dilicikan kudu jadi lawan. Cuk saha kaula susumputan ha? Nah teu kedeleh kitu ku Andika. Bolehkeun atuh mata teh. Si Telegos nemalanana bari ngahehe, nambah-nambah ngentabna amarah nu jadi lawan. Maknya dirojok lu, ayo turun. Gue gampar lu, maknya dinge, aduh.
Mat item nuker babekis bari ngecebrek teh ujug-ujug makruk bari sirahna ngadang ka tukang lantaran ngadadak aya nu ngapentur kana sirahna. Aduh. Kurang ajar ah. Nu matak ulah diubar teuing sungut ya atuh dulur. Si Telegos nyorowok sarta nyaho-nyaho manehna geus ngajega dihanap. Tadi teh manehna ngacorelat luncat ti luhur bari nyamberkeun dampal sukuna kana sirah Mat Item. Nganku sabab gerakanna kacida cepetna nepi ka saeutik oge ku Mat Item teu bisa katitenan nyaho-nyaho dampal suku cebrag teh geus ngacedak kana sirahna nu karasana lunglang mata klieur atuh. Si Barani nu harita geus nguniang hudang sarta bedogna masih keneh pageuh dicecekel ti anta parah deui sabrut bae manehna narajang ngabongohan ti tukang. Orokaya pangdengena si Telegos memang kacida sekeutna manehna ngakentak ngareuneup bari nu nyelkeun bedogna ka tukang. Puguh we tumrapna ka si Barani lain deui ngaranjugna rikat manehna ngaragragkeun badanna kagegir pikeun nyingkahan congo bedog nu nyolocos nu geus moal salah deui tangtu bakal manggang kana dadana. Sedeng gerakan bedogna terus ngahyuk rek dipake nyamber sirah nu jadi lawan. Tapi si Telegos nu memang nageus cukup surti kana pibahayaeun sakirat manehna malitkeun badanna 80 derajat. Hiu dar dar dar. Gerakan bedog si Barani beunang di pabagku bedogna. Kulawit bedog si Telegos saterusna ngulawit deuk ngabeset beuteung. Si Barani ngakentak ngagilirkeun badanna bari nakis ku bedogna. Hiu crot. Urip kenja si Telegos bodas sakilatna kedatangna ngagecrot kena carehamna si Barani. Ada. Si Barani deui-deui ngakerung bari badanna ngajerek-jerek ka tukang. Aya beuteungna salamet tina congo bedog tapi carehamna teu bisa disalametkeun dihakan ku peureuh buleut anu gede. Sabutkeun kitu korebat bedog si Item nyerepet datang ti gigir cilak si Telegos malik ngabarengan gerakan bedogna dipake mapak bedogna Mat Item. Tah! Dua bedog diadu sabut pereup kenca si Telegos deuk ngahanca gado tapi Mat Item kesit narik suku kencana ka tukang. Ngajadikeun badanna jadi mundur ngajauhan sarta teu kasusul ku peureup si Telegos. Sedengkeun gerakan bedogna terus ngulawit sarta nyerepet pikeun ngahanca pigelang leungeun si Telegos. Orokaya si Telegos oge henteu cileureun sakilat manehna narik deui leungeunna sedengkeun bedogna ayeuna ngaheat ngancam beuheung lawan. Mat Item ngakentak malikeun bedogna ngahiat ke belah kenca. Tak tak tak. Dua bedog diadu deui. Si Telegos nepi ka pajengjar kuda-kudana. Tetela dina soal ngadu tanaga mah manehanana teh aya di sahanapeun nu jadi lawanna. Konyol si ayeuna mah. Mat Item bari ngulawitkeun bedogna deuk dipake manggang dadana nu jadi lawan. Tacan pasti na dulur yo. Si Telegos bari ngakentak narik suku kencana ka tukang ngabarengan malikeun badanna ka belah kenca. Plos. Gerakan bedog Mat Item nobros angin. Hiu. Bedog si Telegos ngiliheumbatkeun dek ngahanca punuk. Tapi Mat Item ngakentak ngalalkeun badanna bari nyammerkeun bedogna deuk dipake ngapajek bincurang nu tumurapna ka si Telegos kapaksa manehna kudu ngaceul ka tukang. Kajeun teu meunang punuk jeung tinimang sukuna beunang dibuntungan kudu jadi lawan matu. Lu mapur lu. Ah. Jangan ngejat lu. Mat Item ngaheheh bari merong. Sanajan ari hatena mah teu kira-kira ngerasa kagetna mireungeuh gerakan nu jadi lawanna memang bener-bener hebat. Sanggup dulu. Ari suku kudu dibuntungan mah. Diheulaanan kuring teh teu ridho deuleu sia. Si Telegos namalang bari kababakeun ngahehe kuno seuri. Lantaran kabireungeunna rebehna bibir Mat Item teh teu beda ti nyengirna kuda jalu mun seug mireungeuh kuda bikang kitu pisan teu beda saeutik-eutik acan. Ku aing sia dibuntunganana mah yo. Si Barani nu geus hudang deui ngadadak ngarontok bari nyamberkeun bedogna. Petalakuna bener-bener manehna dek ngabuntungkeun suku si Telegos.
Moal wakat dibikol dulur. Kehuraan atuh suku dibuntungan mah dulu sia. Si Taragos ngacerete dina gerakan kuda lumping ngadat. Gilak badanna nyerong ngatuhu bari semu ngareundeuk. Sedang bedogna ngahiup datang ti luhur langsung ngabrentrang kana bedogna si Barani. Sabot keur kitu sebrut deui mat item narajang ti belah kenca bari nyamberkeun bedogna. Gilak. Si Taragos malik ngenca kira-kira 15 derajat curelap suku katuhuna ngejet ka tukang. Jebron. Teu salah deui. Keuna kana kekemplong si Barani nu kayan badana keur nyangeyeng akibat benturan bedog si Taragos. Geus kitu srog suku katuhuna langsung diangslotkeun ka hadeup ngabarengan gerakan bedogna pikeun mapag panarajang namat item. Bedog diadu. Curelat, jebron dampal suku kenca. Si Taragos bodas ngahanca kena iga burung namat item. Ada. Cukup deh dihanca gadokna ku pereup kenca bari disusul ku damal suku jebrang nejeh kana kekemplong. Ditoron kitu mamat item teh geus teu bisa naon-naon deui atuh para kanca bari ngageru ngarasakeun ka nyerina. Koleam. Blak bae manehna nganang karak bengkang leungit budi ilang daya karireng-renghap bae nu nanakeun yen nyawana masih keneh ayaan. Aduh. Ada. Aduh. Sugan ieu mah setan kurang ajar. Si Barani nu tadi ngajurah roh ngakentak manehna ngagurinyal sarta paparahna marek narajang deui. Oro kaya gerakan si Taragos bodas manis sakilatna keur ngacurilat ka gigireunana. Hop. Berep kencana ngahanca punuk. Cukup disusul ku tajong nakeranan kana kekemplong. Meletuk desirahna dibentur ku pereup buleud. Aduh. Atuh si Barani milu aub kamat item manehna terus kababengkang bari teu usik teu malik. Matana mulan ngaburileun ka luhur tapi tetela manehna ngan saukur kapaehan. Kaula mah lain setan dulu. Kaula manusia seperti Arandika. Manusia nu mihadap kana keadilan dulu. Lain seperti Aranjun. Hidup ngan ukur jadi budak belian tuan tanah. Sarta jadi hamba na lintah darat dulu. Si Taragos setengah nyarita karena dirina sorangan. Red manehna kasangkon masih keneh jojoh dikerepuk keluarga. Sangkon ngan Andika hiji-hijina nu bakal bisa diharapkeun pikeun ngebrantas tuan tanah sarta lintah darat teh. Maju terus sangkon, pantrang mundur, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ulah ringrang ku halangan, ulah bingung ku harungan. Ku kaula pasti bakal dibantu sangkon. Si Taragos bodas ngagrentes dina jero hatena. Manehna tetep ngajengjen nempokeun moal waka iru biung, tapi deuk nangap heula nepi ka mana jajatena sangkon teh. Bari ari hatena mah si Taragos teh geus ngarasa bungah nu lain di kieuna. Lantaran gerak-gerikna sangkon boh dina ngalakukeun panarajang boh dina ngepeskeunana matak gede hate. Tetela manehna teu matak nyalempangkeun. Jajaten katutu besen lawan-lawanna bisa diungkulan kalawan bangun nu gampang ngeunaker. Hiu. Bedog lawan-lawanna ting hariu kokolebatan matak paur nu nempokeun. Tapi pikeun sangkon saeutik oge teu matak ngajadikeun seber manehna ngagentak ngawangun gerakan kuda lumping sarta bedogna terus ngubeng dina gerakan titiran muih. Kolebat. Bedog mat doclang beunang disamber nepi ka meclengna. Kolebat deui ngahanca bedogna mat daro. Sarua deui ieu oge mecleng lantaran dampal leungeunna ngadadak karasana panas teu kuat nadah taragana sangkon nu memangna keur meujeunna buta tulang buta daging. Onggoh deui memangna lain tanaga anu sabongbrong manehna geus cukup nampa panggembleng ti Haji Sabri. Kaula oge moal ngagunakeun siih ayeuna mah dulur.
Sangkon kalawan tapisna keur ngasupkeun bedog kana sarangkana nu nokel dina tonggongna. Curelat ceng. Manehna luncat kana lolongkrang kosong di antara dua musuhna. Tapi lawan-lawanna henteu cicingeun sanajan bener-bener masing-masing damba leungeunna masih keneh karasa teu beda ti sing sileumeun. Peureub-peureupna mah geus ting hariut pikeun mapak badan Sangkon. Ngan bae nu ditarajangna cukup surti puguh geus dibalitungkeun ti samemehna. Ngagentak manehna ngalepkeun badanna dina gerakan waliwis mandi. Bareng jeung ting karplosna panonjok mat doclang katut mat daro sirah Sangkon mucung hul deui bari ngaparengan nyebrutkeun peureub kenca kana gadona mat doclang. Curelat kagigireun mat daro bari ngabadugkeun sikuna. Tapi mat daro nu memang tingkat pangabisana leuwih luhur mun dibandingkeun jeung mat item katut mat doclang, kukituna manehna teu bisa kepalingan kitu bae kudu jadi lawanna. Ngiring gerakan Sangkon nu moal salah deui bakal ngahanca kana sikuna. Nah gentak manehna malik ngatuhu bari ngabarengan gerakna suku katuhu dicari ka tukang sedang leungeunna geus ngakeat pikeun ngahanca nu jadi lawan. Orokaya Sangkon oge teu eleh gesit atuh. Nah gentak manehna mekarkeun leungeunna nu tadi diwangun siku. Yes! Dua pigelang leungeun diadu. Tetela tenaga Sangkon aya di saluhureun nu jadi lawan nepi ka mat daro ngacereg-jeg kuda-kuda nang pajengjar. Hiji kasempetan nu teu kurang-kurang hadena pikeun Sangkon sakilat peureub kencana ngapleusur nu saterusna ngacebrod kana dadana mat daro. Teu kalis ku sakitu kudu pleutur Sangkon ngapeset kana beuteungna sabot mat daro ngajeugeug keneh. Jejot peureub katuhuna Sangkon ngahanca kana gadona nu teu ata parah deui badan mat daro ngolean ka tukang. Aduh. Sabot kitu kareret ku juru panon badan mat doclang geus ngalayang dina gerakan mau nekuk punuk nu maksudna ngayakeun panarajang ti bongohna. Bekituna Sangkon ngagentak malik ngenca 80 derajat bari ngangslotkeun suku katuhuna ka hareup. Bareng jeung ngeplosna rontokan mat doclang, Sangkon sakilat muihkeun badanna ka katuhu. Preh temong tongong lawanan nu keur nyolonton. Teu anta parah deui cedak bae disusul ku dapal suku puguh we badan mat doclang jadi terus nyuruntul neumbrak badan mat daro nu keur ngoleam. Mantupna kebruk bae duanana namru patumpang tindih. Geus puguh mat daro masa satang geus lungleng ti tadina keneh. Mat doclang oge ari kebut ari terus bae ngahenen luhureun badan mat daro teu wani cengkatan transieun dihanca deui. Geus karuhan kitu maret Sangkon kasih terogos bodas nu masih keneh ngajengjen. Sedang Pak Ugin tetep teu ingkah tina tempatna ngawaskeun teu jauh tina tangkal sawo. Keteuyeub Sangkon nyamperkeun Pak Ugin. Si terogosnya kitu keneh leumpang lalaunan ka palembah Pak Ugin bari teu ngaluarkeun ucap sakecap-kecap acan. Cuderat manehna ka tukangeun tangkal sawo sarta ka tempona masih ganu terus ngereles kanu poe. Padahal manehna ngablesat luncat ka luhur lantaran gerakanana kacida cepetna boh Sangkon boh Pak Ugin duanana teu pisan boga sangkaan yen si terogos teh geus nyengsrek dina luhur dahan. Kuniang si barani hudang nya kitu deui mat item mat doclang katut mat daro kiruanana ting kuniang ret ka Sangkon jeung Pak Ugin nu masih keneh narangtu ngawaskeun kamaranehanana. Teu ngalobakeun deui pamolah leos bae opatanana arinit ti dinya. Ngagugu nafsu mah hayang terus ngawojek kanu jadi lawanna komo deui si tergos ayeuna mah geus teu tembong tapi orokaya. Raga badag teu ngidinan lantaran masing-masing awakna karasana mani asa pasiksa. Baroraah pikeun neruskeun patelak puguh geus sakitu ripuhna sakitu nahnaina. Nu arinit geus teu tembong jirimna. Si terogos cureratna celeng kahanap nyamperkeun ka Pak Ugin katut Sangkon. Kakara oge Pak Ugin ngabrek nyarita maksudna mah rek nuhunkeun sarta mun bisa mah rek nanyakeun saha-sahana. Dumeh nunulungan teh sasatna nyamunikeun dirina. Ari brai teh si terogos bodas teh muka tutup beungeutna. Puguh be atuh boh Pak Ugin boh Sangkon lain deui ting polohokna.
lantaran gening horeng si mana horeng lain nulian mana horeng si Torogos Bodas teh Haji Sabri guruna sangkon pribadi. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Harita teh tiluan ngariung di emper tukang nyaeta Haji Sabri diukna dina kulit embe nu duaan deui tayalian ti Paugin jeung sangkon diukna ngareneng teu patarengang jongjon ngadarongeng teu hariwang aya anu ngawaskeun lantaran sakulilingna di pager tetangkalan hirup nu kaitung kacida kekepna. Nu jadi jejer carita tayalian iwal teh nyaritakeun kaayaan kampung Kepuh nu sasatna geus aya dina dampal kakawasaanana Juragan Marjan. Beki dieu teh rahayat kampung kalah beki ruksak. Komo deui ayeuna mah sanggeus diadegkeun tempat pamainan, rahayat teh beki kagencet ku itu ku ieu. Nu kabau jadi tukang ngadu jadi beki nyucud ka totoloyo. Teu saeutik nimbulkeun rumah tanggana kalah kabeuki awut-awutan. Pamajikan teu kapirosea sarta anak teu kapiara teh sanyana atuh. Jabah hutang geus salaput hulu kumaha nya pimayareunana lantaran pakayana geus leuwih ti heula kapibanda ku tuan tanah. Atuh nu teu pipilueun teu kabaud kana ngadu teu kasarad kana pamaenan. Tapi ari bubuh ripuhna mah teu burung we kabagean. Dedeleuan jadi sadegsek. Dedengean manirung seb karasana kana ceuli. Puguh di jero lembur teh ayeuna jadi riab ku euwah-euwah parentul kuno garejul. Mun sakalieun pasaranog sarta kabeneran kareret beungeutna ih da teu asa-asa ngahaok bari ngagaplok. Atuh lamun kakara rentang-rentang heug nyimpang nyaeta maksud teh pikeun nyingkahan bisi meunang mamala teu pupuguh tapi teu burung we meunang hadiah keuna panajong pangrasana dipangejatkeun direkken kanu burung. Antukna urang lembur teh jadi kieu salah kitu salah. Teu saeutik nungtun hareudang bayeung-yang hirup asa dina congo pedang. Berang haringhang peuting hariwang teh jeung sanyana jadi teu aman teu teuneunan. Popoyan oge sakitu diburuan sok rajeun aya nu nyabet. Atuh mun ti peuting teu kurang-kurang semah nu teu diondang pating torojol. Sanajan dina datangna teh make jalan wajar nyaeta keketrok kana panto bari pupuntenan teu burung we matak karoroncodan lantaran teu kaop neuleuh barang nu sakira beunang diduitkeun. Sok digerenyih paribasa diinjem sakedeung tapi bari jeung cadu mulangkeun deui. Tah ieu teh kokon nu jadi bibit rujit inung rurusuh teh tayalian nyaeta ku ayana perbuatanana Juragan Marjan atawa Ki Marjan. Geus puguh rahayat teh diperes ku jalan ijon di seuseuh pangabogana ku lentah darat. Hayo deui ayeuna diayakeun tempat pamainan nu antukna teu kurang-kurang pengisi lemur sajabana ti hirupna katalangsara oge akhlakna teh jadi kacida ruksakna atuh. Haji Sabri ayeuna mah nyaritana khusus ditujukeun ka sangkon. Sumuhun telepat pisan Pak Haji. Karos pisan atuh. Malih ka abdi sareng kapun bapak mah karaos pisan eta teh. Juragan Marjan teh sapertos nu bade ngalapati. Rupina kumargi gagaduhan pun bapak ayeuna teh tiasa kapimilik deui.
sangkone malanana bari tungkul nanakeun hormat tilawatna kanu jadi guru lantaran kapan Haji Sabri teh lain bae guruna tapi oge nu geus sakitu ngabelaanana dibelaan sumput salindung teu beda ti nu keur nyamur-nyamur. Tah pangna juragan Marjan kitu peta teh nyaeta sanggeusna emang maneh Kisimbar jadi buronan. Lantaran ngan ku Kisimbar juragan Marjan teh rada sengaheunana. Lantaran ti heula geus kungsi dilabrak bebeakan. Atuh tina perkara emang maneh disangka mateni, Bapak mah sama sakali teu percaya saeutik-eutik acan. Keur mah Bapak teh geus cukup nganyahokeun kana adat talajakna emang maneh. Sanajan bener pangadatanana harung gampung sarta babarian ngulit bawang gede amek cek paribasa teh mah. Tapi da ari hatena mah istuning bersih. Katurug-turug deui memang taya pasalna Kisimbar jeung Bang Bokek teh. Komo lamun mireung tatu-tatuna tapak pangadek nu sakitu lobana asa mustahil pisan mun dilakukeunana ku jalma ukur saurang. Sedeng ari Kisimbar kapan manehna mah cukup nyorangan teu ngomplot kaditu kadieu. Janten upami kitu mah numaehan teh sanespun paman panginten Pak sangkon bari neuteup ka Haji Sabri memang manehanana oge teu percaya saeutik-eutik acan ngan kulantaran teu nyaho ata utuna jadi pikeun manehanana mah matak nimulkeun bingung bae nu aya. Kokon geus bisa dipastikeun kon yen Bang Bokek teh lain dipateni ku mang maneh Kisimbar teh tangtu keuna ku pitenah. Sumuhun kitu rupina mah Pak. Kinten-kintena saha atuh nu mitenahkeunana Pak Haji? Teu kudu neangan jurig nu teu kadeuleu kokon. Geus moal salah deui tangtu juragan Marjan. Keur mah memang nak manehanana teh saeneng-eneng neuneun hate kaceceb ka mang maneh. Katurug-turug natrat jalana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Saterusna dedek-dek bae Haji Sabri ngadongengkeun naon-naon nu geus kajalian di imahna. Nyaeta dina peutingna tetanggapan teh ti beurangna Simbar teh kungsi riributan jeung daklan urang Indramayu. Peutingna torojol juragan Marjan katut pacalang-pacalangna oge mun mireungeuh petalakuna juragan Marjan dina ngobrolna jeung daklan katut makdor. Estuning geus teg bae matak nimbulkeun kecurigaan. Katambah deui harita juragan Marjan kungsi pasendatan jeung Bang Bokek. Sanajan bener teu sabaraha tapi geus cukup pikeun juragan Marjan mah salaku tuan tanah nu diugung-ugung peta lakuna Bang Bokek harita teh dianggapna kacida kurang ajarna nu teu mustahil kitu peta teh kudu ditebus ku nyawana. Hal ieu teh pikeun juragan Marjan mah mangrupa hiji kasempetan oge pikeun nyeuhkeun Simbar ku jalan dipitenah. Buktina Bang Bokek binasa kapan Simbar diiburkeun numaehanana. Katurug-turug mimitina nu mawa beja oge kapan si Barani salah saurang usung esangna juragan Marjan. Tah kitu kokon. Ieu caritaan Bapa teh lain ngan sakadar katerangan nu dikira-kira atawa dijieun-jieun. Nu teu pugu alesanana. Geus moal salah deui yen emang maneh teh dipitenahkeun ku juragan Marjan. Atuh upami kitu mah kanggo naon Mang Simbar teh abur-aburan Pak Haji. Saya namah ngadep be ka dayeuh ka tuan komisaris.
waktu balakakeun yen anjeunna teh salaresna mah teu kagungan dosa. Atuh Pak Haji oge panginten piraku bade cicingeun. Sangkon bari neuteup ka Haji Sabri. Ari maneh kon. Paling-paling oge ngadon masrahkeun beuheung atuh. Teu beda ti orang nyamperkeun paneungeul we moal dianggap. Lantaran ieu kokon, ari Juragan Marjan teh atuh lain deui pangaruhna di kalangan para amtenar. Babakuna mah manehanana teh ngahiji jeung Tuan Dekok katut Tuan Debleng. Cinekna Juragan Marjan teh saolah-olah nu ditangtayungan ku gupernemen. Kutan gitu Pak Haji? Nya atuh. Teu kahartos Pak Haji. Kapan Juragan Marjan teh sakitu ngagencetna ka rahayat. Namung anjeunna kalah ka ditangtayungan ku gupernemen. Sangkon bari rutret ka Haji Sabri jeung ka bapakna. Ari kokon. Puguh kahayangna gupernemen oge nya kitu pisan. Hakikatna mah rahayat teh kudu digencet supaya ulah bisa nyenghap. Rahayat teh dihaja sinaripuh salilana katungkulkeun balas mikiran kasusahna. Atuh nu dibisluitan teu kurang-kurang nu disuwuk ku pirang-pirang kasinugrahan saolah-olah dipepene supaya lupa daratan ceuk urang Batawi teh mah. Puguh ge atuh kitu sangkon. Ngaran-ngaran lamun jati kasilih ku Junti mah dipikir leuwih jero mah matak tugeunah atuh puguhna teh. Haji Sabri saterusna kalah kajiga nu humandeuar. Sumuhun kahartos atuh pami kitu mah Pak Haji. Kaharti palebah manana? Sumuhun eta Juragan Marjan. Numawi samemena we ngagencet ka rahayat teh kumargi sasatan dihucuhkeun ku gupernemen atuh pami kitu mah. Ari pangna gupernemen ngahucuhkeun ka harti henteu? Perkaus eta mah nya perkaus eta mah teu kahartos Pak Haji. Eta teh nya eta saperti nu dicaritakeun ku bapak tadi. Bangsa urang teh nu disebut bangsa pribumi dikawasa ku bangsa deungeun. Teu beda ti jati kasilih ku Junti. Geuning aya guguritan nu diantarana teh unina teh kieu. Jati kasilih ku Junti nagara dilindih deungeun. Tah ieu teh ngagambarkeun kaayaan urang ayeuna. Ku kituna gupernemen teh satekah pola ngayakeun tareka sangkan urang poho atawa teu bisa mikirkeun kana kaayaan tanah leluhur. Kitu tah sangkon. Tapi keun perkara eta mah berat teuing atuh. Ayeuna mah ieu we nu perlu disinghareupan teh tarajakna Juragan Marjan. Ongkoh deui memang ieu oge sarua keneh. Lantaran manehna teh kapan beunang disebutkeun usung esangna gupernemen. Haji Sabri bari neuteub. Sumuhun. Namung sami we abotna mah Pak. Sangkon bangun anu seungaheunnaker. Pasti kokon. Pasti. Tapi urang keureueuh we urang leukeunan. Ku jalan dedemitan tangtungna oge. Sugan we ari hantem-hanteman diganggu mah manehna teh moal telenges-telenges teuing meureunan meresra ya teh. Oge pang-pangna mah eta tempat pamaenanana supaya dibubarkeun nupikeun urang mah sarua we teu beda ti cucuk nu nanceb dina bibir panon. Duta Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM. Kita
85,4 FM Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Senjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya wilujeng kantun. Luka